tadi kopi heula. Ya. Sangun jeung dengeuna aya di dinya. Ya, nuhun Di. Sok da eta nya sing seubeul. Cuman teh moal ka dieu Pak Haji. Ya, panganturan. Lapar mah di tadi kan gitu. Minum budak mah da moal daekeun ka sawah. Kemana tuh si ibu? Ya, kerdangdan we siap-siap hayang shopping. Kadang dia ge pasti ngajak ka eta tadi teh ngajak ka mall cenah. Heeh. Sok we sing jongjonya. Oh, iya. Atuh nya, ayeuna mah ye. Bayaran poe ayeuna. Ya. Oh, nuhun Pak Haji nya. Heeh, kuring rek balik nya, bisa nungguan minum budak. Pak Haji, nuhun. Nuhun ya Pak Haji ya, sangguna. Nya. Ya. Kalau dibereskeun ayeuna. Halo. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Aa nuju di mana? Iya. Ate nuju ngalareskeun kenteng, Neng. Kenteng bumi AA bocor. Tapi aya naon atuh Neng mun sararewa? Teu aya naon sih, A. Cuma kangen we ka Aa. Oh, alah. Sami tadi kangen pisan kan Neng teh. Kumaha lamun ke sonten papendak? Hayu, A. Kumaha lamun ku Neng diantosan di warung Teh Lina? Siap. Nya tuh kayak ieu ngabereskeun heula ieu pada malah ngalareskeun gentengnya. Kayak ai baheula terus mangkat ke warung Teh Lina sekitar tabu 2 we nya. Nya diantosnya sayang. I love you. Iya. I love you sayang. Wah. Aduh. Karek belohor ya. Saya waktu 1,5 jam di. Urang seuneuran nu Pak Haji.
Aduh, hampir jam 2 ya. Kan orang tarik temuan nih, Neng. Aduh, capek GA. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku. Ya, maaf ya, kita lagi. Ya urusan juga. Beda sampai dugi. Ayo tuh, orang jalan-jalan sambil milarian mama, pasti neneng laparnya. Ayo. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Kunaon motorna? Aduh, kaneng gitu, aduh. Kayak orang cek lah orangnya. Duh, mogok, Neng. Kok naonnya? Sina warnanya kita. Tapi dah hurung, Neng. Aya setruman. Bensinnya bedanya. Si atuh orang cek waanya. Iya, Neng. CF bensinnya. Nyantos hayu atuh orang dorong. Dorong ya. Ya. Emang Neng teh kuna naon? Henteu atuh, hayu dorong. Semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Teh bensin. Dina peribuan we teh. Sekali udah iya teh. Ya Neng. Jujur saja ku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari Teh, aku cinta padamu. pesen ayam geprek 2 nya. Neng geut naon yang naon? Teh manis we. Teh manis we 2 nanya. Oh, mohon ayam geprek sareng teh manis antosannya sakedap. Ya. Nuhun teh. Neng, maafnya. Aa bikin Neng malu. Malu apa, A? Ya, kawas kejadian bieu. A. Neng mah teu nanaon da teu izin. Neng mah terima AA apa adanya. Neng mah sayang ka AA. Nuhun Neng. Tapi Neng bade naros. narus naon? AA jadikan serius kan Neng. Ya jadi atuh Neng. Nyantos ayeuna mah upami AA bade serius kan Neng, AA tong nyarios wae. Nya tapi kan Aa teh izin. Izin ku saha? Izin ama sakieu ayana Neng. Kan Neng mah terima AA apa adanya. Nyatos ayeuna mah wih ti dieu Neng kenalkeun AA ka orang tua Neng nya. Iya, nuhun.
Ka mama sareng ka bapak. Mohon saja. Siap. Kalian adu gentengnya. Iya boleh. Yuk makan dulu yuk. tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untuk. Ayo kalau betul. Ayo. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Kenalkan ieu AJJ. Tos di mana wae jam sakieu karek datang? Asup. Mengapa ku terus memimpikanmu? Mengapa aku menangis untukmu? Mengapa ku selalu tersakiti? Mengapa aku berharap padamu? Aduh, bingung. Duit boga. Aduh, bingung. Yang Dinda ngajak kawin, tapi duit boga gitu teh. Ingat tuh. Nanti boga ceng-celengan atau dan we tunang sacincinin, ayo nama orang ajak tunangan heula. Can campurannya. Kurang maneh ayeuna rek dipupeskeun. Demi itulah demi Neng Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, menang ayeuna mah ieu lah. Jujur saja ku tak mampu Mau kantong. hilangkan wajahmu di hatiku, Cok sing meski cari gua dalam ya. malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku Waduh, pohon teh, salah. Iya geuningan. Aduh, panas nih teh. Kevin. Bos. Kacamata bos mana ieu serab kieu? Tuh, panon mesin rusak. Punten bos, ini Mas Taka. Ya. Aduh, si bos. Maklum sok pohoan. Pin, kumaha ieu masalah kebon bawang, kebon pinus, kebon itu tuh, kebon cabe, kumaha? Oh siap bos, aman terkendali. Minggu hari oke panen lah. Bagus.
Aya eta tah kebon didinya kebon sampe eta kumaha? Aman. Tapi ai sawah anu dirinya di Cibongkok. Bejana hese cai cenah. Wah, aman ini mah bos. Bising ke mun aya nana laporan ka urang bising aya nu pedit cenah cai mah sikat lah. Apaleun saha ya urang putra juragan. Asa Bu, Bu. 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 Sareng sahanya? Sahanya? Ieu abdi Bu. Rizki putrana juragan Udin anu pangbeungharna di Kampung Jangwa teh Bu. Oh, Cep Rizky. Nuhun, aduh si Atuh meuni ibu. pangling ibu teh ayeuna mah. Cep Rizky teh meuni beuki gagah wae nya kasep deui. Si ibu sok biasa wae. Ameng ka bumi ibu atuh hayu. Cep Rizky. Insyaallah. Cep Rizky teh pasti pangling geura ningali Neng Dinda. Anak ibu ayeuna mah tos gadis, tos remaja. Dinda. Muhun Adinda, rerencangan Cep Rizky nuju alif. Muhun. Ayo atus remaja. Atos gerak orang tingalikeun ke ibu. Gelis pan. Dik, Muhun. teu jauh beda lah sareng mamahna ya. Aduh. Ih, Cep Rizky mah sok tiasa wae. Siap lah, insyaallah abdi panginten minggu payun atau enjing pageto oge. Muhun. Mampir lah kayak ibu. Muhun. Da ayeuna mah simkuring nuju seur pekerjaan itu Bu. Aduh ieu ge saurna teh di dieu sawah anu hektaran ieu teh caina hese ieu teh. Anu Cep Rizky sadayana. Alhamdulillah tos di PCR sadayana oge gitu. Oh, muhun. Mohon gitu. Oh, muhun atuh Cepnya. Engke mah amang katen ibu. Siap, Bu. Manawi atuh engke Cep Rizky teh urang jodohkeun ka anak ibu Adinda teh. Oh, biasa Bu, hayu abdi mah. Mohon atas salah atuh nya Cep ibu bade ka warung heula. Oh, mohon Bu. Mohon diangkat nya Cep. Mohon Bu, Bumi ibu. siap. Yuk pindah, berangkat orang nempo itu tuh kebun bawang. Siap, Bos. Hop, Bang. Kayak itu asa apa? Mana? Hadi heula sagede. Ibu. Enggak usah. Kotor. Keur naon maneh di dieu? Oh, eta Bu, tos mangaritkeun kanggo domo Pak Haji. Ari aran maneh saha? Jeje, Bu. Gawe kok kieu dasar madesuk. Aya hubungan naon jeung anak urang? Ya, abdi teh bebende putri ibu. Hah? Kabogo maksudna? Mohon. Teu tahu diri pisan, heug ngaca atuh. Gemel kieu hayang ka budak urang. Yeuh, urang mah paling teu suka budak urang bobogohan jeung nu teu salepel. Komo deui ieu aya hubungan. Pokona awas, lamun maneh masih hubungan jeung anak urang, ieu geus aya peringatan ti urang. Tong rek ngadeuketan si Dinda, awas ya. Dasar miskin. Kenapa ku selalu Ayo mang, apa sih? Kenapa aku berharap padamu? Jelas-jelas kau tak memikirkan. Adinda, kadi heula sakedap anak mama geulis. Aya periode naon mama? Ari Adinda emot keneh teh ka Cep Rizky. Rizky? Mohon Cep Rizky anu nuju rerencangan alit Adinda, rerencangan amang Adinda. Oh, Rizky Bontot mah. Mohon eta emot keneh. Emot, nah aku naon mah? Nya pan ayeuna mah Cep Rizky teh nya kasep, gagah, lega sawahna, nya kebon ge hektaran. Nya terus mah?
Nya maksud mamah teh bade ngajodokeun Adinda sareng Cep Rizky. Hah? Dijodokeun? Muhun mamah teh bade ngajodokeun hideuk. Rencanana minggu payun teh Cep Rizky teh bade ngalamar Adinda. Hah? Dilamar? Nya lamar pokokna hirup Adinda bakal makmur. Mual kakurangan naon nikah sareng Cep Rizky mah. Satuju kan? Tapi mah Dinda nya anak JJ. JJ budak miskin eta rek jadi naon Adinda maneh mun kawin aja si budak gembel eta. tapi mah Aduh Adinda nah hirup teh teu butuh rasa sayang rasa cinta. Hirup teh butuh duit Adinda. Maneh nek kumaha lamun sakeun hirup jeung si JJ. Nek makan cinta, nek makan sayang, pokona mamah teu apal naon. Nu penting Adinda nikah sareng Cep Rizky. terbiasa mah. Adinda, maneh teh hayang doraka ka mamah. Lamun maneh mung doraka ka mamah, turutkeun kata-kata mamah. Halo, assalamualaikum Neng. Waalaikumsalam. Anu juga sibuk teu? Oh gitu. Ya tuh meskipun sibuk oke, saya kalau Neng mah aya wae. Amat biasa wae. Neng bade nyarios. Tapi maaf, nyarios lewat HP. Bade nyarioskeun atuh Neng. Gana Neng mah ngeprank urang. Neng dijodohkeun ku orang tua Neng. Hah? Dijodohkeun? Semua janji, semua Ya, mimpi ya satu. Lamun eta nu terbaik kanggo Neng sareng orang tua Neng. melihat semua ini lenyap telah lenyap kebahagiaan di hatiku. Hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayu atuh mangga kalau becek. Mana Bu? Mana? Ya, ya. Bu, punten ya. Karena saya teh listrikna paeh gitu asa parwe kieu teh. Sampai satu cep eta kacamata dianggo kene. Ye, geningan. Aduh, punten Bu. Manawi Neng Dindana mana? Mohon kasakata. Adinda. Dinda. Dinda. Mohon mah. Dicari Mas. Alhamdulillah aku Cep Rizky
Akhirna cek Rizky teh jantan ngalamar Neng Dinda teh. Mumpun atuh, Kevin. Bu, terus wae teh. Mana ada teh cek? Neng, siap. Dinda, ka mana? Itu kumaha tuh, Bu? Dinda. Bu, abdi mah teu yang tenangan naon. Pokona abdi yang tenangan aja yang dina ayeuna. Lamun teu ayeuna pokona batal pokona mah. Susul ibu. Dinda. Bawa di Kevin. Perang nean deui. Geus aja kan. Bener ya masih di rumah. Yuk. Berakhirlah sudah cerita kita setelah sekian lama bersama kalau hadir. Tapi kan lagi ngerti katanya Neng harus jadi orang tua. Iya sama ikhlas bukan orang tua sareng Neng. Tapi Neng Iya. cintana ke AA. Iya lagi ngerti aja cinta aneh hatinya akan tapi sing percaya Allah yang jodoh saya ngatur Neng. Tapi Dinda, balik sia. Maneh nek ngera-ngera anu jadi kolot. Dinda, kadieu sia. Kadieu. Dasar lalaki teu boga kaera. Pan geus diperingati ku abdi teh. Ulah rek ngadeukeutan si Neng Dinda. Tapi kan abdi cinta Bu kan yang Dinda. Cinta we. Emang nek dibere cinta? Nek dibere dahar naon anak urang ha? Bu, nunamina barang mama biasa dipilari, tapi nunamina kesetiaan Bu, mal biasa dipilari. Ingat Bu, roda kehidupan pasti berputar. Sekian lama bersama kau hadir.